Ibu ngobrol ke ibu kabuping ke bu ke kabuping gitu. Jadi jalmi anu syukur nyata karena nikmat ti Gusti Allah teh anu geus nyampak bila mana hidup ke syukur eta nikmat pasti bakal hasil nikmat anu teu acan diwalar kudawahan Gusti Allah lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siksa jalma anu syukur karena nikmat ti Gusti Allah pasti tabiat eta nikmat. Tapi sebaliknya siksa jalma anu kufur karena nikmat pasti bakal datang atau kena siksa anu kalimpang terhina ada di Gusti. Tah kira-kira tah ayeuna teh nu saudara selama ya teh urang dilibatkeun karena syukur karena nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana pedah disalurkeun nyata akur jeung parentahan Gusti Allah. Cek sebagian hadis Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal mus. Talabul ilmi teh nyata hukumna fardu wajib hukumna nyata bila mana diganjar lamun dipigawe bila mana ditinggalkeun disik tapi teh diganjar ku urang teh bila mana ngajarankeun kana kewajiban. Tapi kadang-kadang urang hoyong nyata ganjaran anu sae ti Gusti Allah anu tetep ku Gusti Allah kadang-kadang urang teu disupri kadang-kadang henteu diparentah acan urang mah sok diberi damel nyata artina mumpang karena parentahan Gusti Allah kadang-kadang ngajarankeun kana nuturkeun hawa nafsu anu aya dina diri pribadina lain-lain nafsuna nafsu mutmainah dan nafsu mutmainah mah nomor kaopat teh nyata syukur kana mangpiran-piran nikmat nyata nu disubrikeun ti Gusti Allah ka urang